wa imma ayukaffira anhu min dunubihi. Abu Hurairah ada riwayatkeun hadis si Kangjeng Rasul, sur Kangjeng Rasul teu pati-pati jalmi anu Islam ngadoa ka kaula. Biduain ku hiji doa, hiji we doa anu. Illa stujiba lo kajabi kami rek dijabah eta doana. Kumaha can ngajabahna Allah teh? Kana dua orang imma ayu ajjilahu fid dunya naha dienggalkeun di dunia. Nah, dua ayeuna langsung dijabah ku Allah teh. Tah eta mah golongan jalmi-jalmi saleh. Nu teu saya halang para aulia Allah, nu teu saya halang di ibadah dosa-dosana teh. Nalika urang ngadoa ka langsung diijabah. Pan urang mah salah halangna mata nyaketan jalmi saleh teh supadosana dipercepat. Wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah. Teu kabujang di alam dunia dijabah Gusti Allah, nah engke di akhirat diijabah ku Allah teh dua anak urang teh. Bahkan jalmi-jalmi teh aralimeun jalmi-jalmi tos mukasyafah mah. Yang dijabah ayeuna teh hangke abdi mah rek engke. Dina riwayat pan disebutkeun aya jalmi dina ka kifayah cakiran pisan kifayah. Lain nyungkeun ka Gusti Allah, Gusti abdi teh hirup teh kieu-kieu teuing Gusti, cing abdi teh hayang atau di alam dunia beunghar. Hayang boga kanikmatan di alam dunia teh. Nya anjeunna teh ibadah tengah wengi tahajud nya dikeresakeun, nya ieu riwayatnya. Nalika tahajud sujud anu ngajendul di handapna teh. Ternyata pas dibuka naon? Bongkahan emas gitu. Ieu teh naon emasane? Sana ka bumi mah cing ieu pang milarikeun pang ninggalkeun pang naroseun ka pasar ieu teh naon emas tetapi non kuningan pas ditaroseun orang pasar ieu teh emas musli emas murni cenah euy emas ieu teh emas murni teu nah ayeuna mah anjeunna beunghar ayeuna mah tengah wengi anjeunna teh da geus beunghar teh jami nu hayang beunghar teh kitu nya sok geus aya sok can aya duit tah arasan geus beunghar we ayeuna kumaha bobo we tenang dina bobo ngimpen dina impenan eta anjeunna seolah-olah aya di surga cek malaikat mangga lebat ka surga angkat ka surga ninggal bangunan anu indah mangga lebat ka eta bangunan anu indah lebat di bangunan aya kamar mangga salira lebat ka kamar tos lebat ka kamar cek malaikat mangga gera bobo dina ranjang anu indah tah jalmi teh keur bobo kitu ngagoledag gitu ninggal ka luhur aya nu bolong cek malaikat cek eta jalmi ka malaikat hei malaikat asa ngewa cenah naonnya ieu bangunan nu indah model kieu itu di luhurna bolong kumaha cek malaikat da bongan anjeun cenah bongan abdi kumaha bongan kamari cenah di dunia hayang diburu-buru emut gugah nalika gugah kitu anjeunna nyungkeun deui ka Gusti Allah tahajud deui anjeunna hajat deui Gusti keun wios abdi mah engke we di akhirat keun bae di akhirat di dunia balangsak oge. Nah aya nu kitu jalmi teh, tapi da urang alim punya balang saedo hayang di dunjeng akhirat teh urang mah. Tapi jemun teh mah teu dikeresakeun aya bagianana ladang dua. Wa imma ayudakhir lahu fil akhirah. Mun teh mah teu dikeresakeun oge wa imma ayukaffiru anhum min dunubihi. Nah, dikifaratan dosa urang. Urang di alam dunya jalmi pas-pasan, ibadah pas-pasan, salat mah osok tara inu sanesna. Hirup teh pas-pasan, eueuh leuwihna jeung batur. Engke teh nalika di akhirat teh. Nah, urang teh mun digancang, dipariksa ku malaikat teh. Cek malaikat da anjeun mah di alam dunya pernah ngadoa, tara istighfar, tara naon ngan doa-doa hungkul, tapi ku kami can diijabah. Tah dosa anjeun dikiparatan leungit kae kabeh tah sapertos kitu jadi tilu pang ijabah di mana urang nuju ngadoa yakinkeun bahwa dua urang bakal dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nu terakhir mafhumna ing tadimu babu muzahamah ikhwanakum sholihin bahwa maftuhul lakum jadikeun kesempatan ku anjeun panto bisa salik jeung jalmi-jalmi soleh. Panto tiasa sasarengan jeung jalmi soleh. Nalika aya jalmi ngulom jalmi soleh, kesempatan urang salik jeung aranjeunna. Iraha teuing jalmi soleh sumping ka bumi urang. Iraha teuing Kiai Ageng sumping ka bumi urang. Misalna urang teh aya uleman